ya Allah ya Rabbi. Salat urang tetumanina, salat urang teh jeung elmuna teu nyaho kana syarat sahna salat. Berarti salat urang teu bisa jadi aandelan nyaeta pikeun ngawasilahan awak urang asup ka surga. Laju cenah urang ulah salat atuh tambah parah. Salat mah tetap terus eta mah kewajiban puasa di bulan Ramadan terus kewajiban zakat nunggus nyaeta anu hak ngajakan laksanakeun ngazakatna eta mah kewajiban muga haji anu geus nisab atuh laksanakeun eta mah kewajiban itu ngan eta teu bisa jadi ngajadikeun aandelan lantaran teu bisa ngajadikeun aandelan salat urang pikeun asup ka surga geus urang mah lobakeun bae maca shalawat ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ku berkahna maca shalawat urang teh tujuanna maca shalawat ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Nabi, sedengkeun geus janji Kangjeng Rasul sing saha jelema anu bersholawat ka kaula, anu cinta ka kaula, maka bakal disafaatan ku kaula, ditolongan ku kaula, diasupkeun ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat numanta urang ulah reureureun maca shalawat imah berjamaah di majlis wa imah urang teh sorangan di imah di masjid di musala di mana bae di kendaraan urang maca shalawat ulah terus maca shalawat supaya urang derelek bae urang ngeunang sapaan Kangjeng Nabi.